si tablo. Jadi bos kita ngarang teh urang posisi di anu disampeurkeun bener sambutan. Ku aing di panggedena Sagaris. Assalamualaikum untuk semua. Lujeng patepang lejeng simguring duaan. Selalu duaan aing teh bogoh menteu. Penting kumaha. Ketemu dalam rangka nyen konten tapi bingung. Lagi masa-masa dipikirkan kudu nyen konten naon. Gitu tah. Lain jadi udaga keur penghasilan. Nu penting mah loba nu lalajo we. Niat maksud ngahibur. Tapi sekedar ngainformasikeun daripada nu lalajo TV eta wae sinetron wae lalajo main bal Persib ele wae mending lalajo ieu dijamin aya pulungan sabeuneur sana Tapi tetep Persib bah DJ balan si tablo. Jadi bos tuh jadi kudu kumahanya euy aing mah lain hayang kira ya na konten kasih ngapo bebas olah disebutkeun merek nawe juga jarum super kieu. Sialah. Gua nyebutkeun merek. Tapi maca baju. Ese bae sugana ka ulam amin. Jadi bos kieu ya bos. Kumaha? Heuh, nyeun konten. Loba lalajo di batur aing hayu we jadi penonton anjing teh hayang jadi pemeran. Ya masukan ti urang teh banget ente po cocokna ngonten kana bab juri. Wah, Bener teh. Aing paling teresep urang mah model tahayul gitu teh teresep lah dibodorkeun erek diseriuskeun embung. Daling tahayu meureun ari gaib mah aya. Embung. Model kieu teh gaib. Rasis bapak ya penting mah kayak Jadi ayeuna di konten kali ieu erek ngabahas duaan itu caritakeun nama meh rada gaya meeting ngabahas ngajieun konten naon sih sabenerna urang teh hiburan geus kudu kasu tah eta nya ieu urang sharing we bisi aya ti obos-obos sadayana aya masih masukan tinggal di komentar we nya. Oh, pas urang mah hayang euy yang juga batur tapi lain ngajipak berarti hayang urutan urang mah hayang leuwih ti batur hayang jiga ieu bos urang jiga model di konsep nanti jiga radio gitu ngayakeun bintang tamu tapi nu berkepentingan dalam artian namanya tentang isu lingkungan urang. Heeh. Seperti teh aya teh rudat euy non teh masalah bansos teh berkaitanana jeung anu onang tapi tah yang model gitu. Oh cina kegiatan anu berkaitanana wewenangna aya di lurah teang lurahna bisa mah Mas? Ari kadinya mah bisa tapi berhubung ieu YouTube urang na ogenan da can diakui acan ku YouTube na ogena. Oke kadituna ngobrol hayangna. Jadi lamun ayeuna urang geus menang atuh da kudu mere japuk atuh da kudu mere japuk zaman kiwarinya bos saha anjir nu daekeun diunang bae teh di mere japuk. Ente mah teu apal, urang mah teu terkenal. Lawan. Ngan jelema terkenal mana nu terkenal ka urang. Jadi dionah urang mah atoheun jelema mah bos. Loh, Mbak nya. Ieu. Loba depat ya wae juga Magicom. Tak apaleun aing. Naonnya sebenarnya mah bingung ngajieun konten teh itu tapi keukeuh da hayang. Hayang. Cing sok atuh bantuan komentar naon atuh lah kita ngajieun konten naon atuh ieu teh. Kita kana ieu kalau ditambahan di lumpur sih ya. Dah banget nah geus pinuh ku lumpur. Di lumpuran geunan moal katingali make lumpur ada aing bingung kan. Anjing geus sirikeun wae. Sumpah dina kamera urang asa beuki kasep we. Oh, jaket endorse.
Mau disebutkan karena buka jaket ieu anjir. Atur thank you nah bener-bener karasa menghangatkan tubuh di saat kedinginan. Ieu pisan. Ya puah aya main yang nanya. Kagiatan maneh ari peuting sok naon? Naon Ustaz Asron tadi di Naon? beranda. Beranda naon? Beranda naon? Ari ente boga TikTok teh? Oh. Teu boga euy. Jeung can lain ai keheul ai geuleuh mah can tertarik, can aya sesuatu anu bikin urang hayang gitu. Dari mana sok naon ngoprek naon di HP? Dina Facebook aing mah. Facebook. Ting mah resep aja. Tah ngomongkeun Facebook ayeuna mah. Cing. Ente geus sabaraha dilanya ka Facebook? Kira aja ini. Urang teh bos boga Facebook teh geus 2. Ngaranna Setun Tasik. Tapi anyar Kan disematkeun bos di dia ngaran. Tapi anyar kene anu ti heula mah geus loba nya, geus loba. Naon tuh disebutnya anu mengikuti teh? Pengikut. Heuh, geus loba lah. Loba we, geus loba. Tuluy tiba-tiba sok aya model ganti HP tuluy poho sandi bingung. Wah, ini jadi nyeun deui balikan deui tapi ngaranna mangger kan ini. Atupan bisa padahal mah lupa sandi. Heuh, teu bisa urang mah saya mah. Gaptek. Aduh. Hese aing ge euy, pamuda main Facebook mah hese. Jadi akhirnya main teh ganti deui. Ganti deui tapi ngaranna mangger eta. Urang boga Facebook. Ngan aslina urang wani dicek. Urang tara muka Facebook deui. Tah yang nanya teh ka ente pengguna Facebook. Cing naon. Ente terakhirnya terus teh pas aja aing di balai endah. Bener-bener terakhirnya terus teh ani bahasa kembang sapatuna pegat. Pegat. Coplok ini. Sepatu coplok eta makanan kenangan terakhir orang status di Facebook tapi dugikeun kaena orang aslina duka kumaha kana Facebook metara tak hayang nanya ka ente sama sisar aktif keneh sasisar politisi. Cing hayang nanya ka ente euy mah eta keseruan di Facebook naon keseruan di Facebook seru we. Naon seruna? Seru nama bacaan karakter jelema dina status aya nu kukulutuk wae. Dipikir-pikir ngan nyatos kukulutuk sia iraha senang mah cai kita bisa siri. Terus aya nu romantis gitu aja sok sopan. Saya tapi aing teh apa ka jelema teh kitu teh aing teh nyengir sorangan gitu. Jeung urangna lamun eueuh kegiatan teh resep interaksi intina mah bos. Erek teureuyna erek serius. Resep interaksi itu jeung berbagai macam jelema nu teu wabuh. Jadi ngabaca karakter ge tongtonna mah jadi babaturan jadi balad. Hadikeun sok aya inbox. Inbox naon nginjem duit? Inbox nginjem duit. Lu gak ada minjem duit dengan sok loba mere lope we. Aji. Nya kitu coba dicek kayaknya Facebook lah. Rame bos. Urang teh kaismuan misalnya mimiti teh bareng mimiti mah urang teh hayang IG. Teu rame kana Facebook misalnya. Facebook mah cenah mendunia. Kabeh bisa balajo bisa ningali segala kalangan. Ayo lu ngomong Facebook juga tapi bener nilai plusnya aya orang jadi admin sih admin grup Facebook loh kumaha kitu maksudnya teh ngarti aing apa di Facebook teh aya grup ieu mah anu loba bos urang Tangerang pokona urang Sunda we aya nu kudu di Kalimantan aya nu di mana-mana pokona urang Sunda na grup eta tah urang teh salah satuna jadi admin ngeunaheun sia bos. Jadi wadah keur banyol orang Sunda gitu ulah disebutkeun ngaran grupna. Banyol orang Sunda di dinya jadi status baranyol tapi bos di kasaring gitu ono henteu porno henteu jorang anu melebihi kata-kata anu bisa menyinggung urang teh bisa di jadi batur nyatus member nyatus teku memeh kaluar teh keberanda urang teh layak ditampilkeun teh anu bahasana teu ngeunaheun tawa urang bisa dire urang
tuluy naon eta manfaatna tina asup grup eta naon? Manfaatna mah orang bisa saling memanfaatkan teh, lamun orang boga keahlian naon, we dikomunikasikeun. Lamun butuh anu, oh sih mah tukang anu, we urang lamun kabeneran kan masuk keluar kota nih, urang boga member atau boga sesama admin di Tangerang, urang di Tangerang teh urang posisi di anu disampeurkeun, bener sambutan malu. Di Bandung, loba di Bandung. Berarti loba sisi positif nanya. Orang Bandung ge. Di Facebook. Loba Cikarang. Nah, mode penting orang ke Bekasi. Posisi di mana? Ayo datang, Bos. Cing cobi anu saka emot stun we babaturan di Facebook nu tadi sama sekali teu wawuh atawa kieu anu wawuh dina Facebook hungkul teu pernah panggih, teu pernah apa gitu saha eta jalemana saha cing. Sebutkeun ka dia Suganda lalajo di dia tuh. Anjir. Oke, hitung-hitung bisa silaturahmi atuh ka dia urang babarengan. Loba deui dua. Di antara we hiji anu jeung ente kadang sok dulu ya aya nate chatan gitu atau naonan atau dina Facebook teh atuh komunikasi. Ya, komunikasi dina heureun. Oh, inbox nya bahasan dina Facebook teh inbox. Oh, lamun inbox mah disebutna teh pribadi. Oh, nyata anu gitulah eta merek awewe rek lalaki tapi lamun awewe bisi bahaya gitu ka pamajikan. Jadi omongan wae. Jadi omongan kajen ulah disebutkeun lalaki atuh meureun gitu tapi lamun loba ngomongkeun awewe teh naon ya karik sok obrolkeun. Loba. Sok salah tina teu wawu jadi wawu tuh jadi loba. Say hello lah tuh Suganda lalajo gitu kan. Kang Dodi. Kayak Kang Dodi cenah di mana? Aduh, di Garut amang kapalihan dia Pak Bos. Jadi wajah goda saya sumpah nang ngabucina ampun aing suhu kadinya mah bener nanya aing ge eleh. Dani Bartas salam kenal paling penting abdi. Dani Bartas orang Panawan orang non Pangalengan. Bos teh. Urang ge nama dina Facebook pribadi, berana pribadi mah jarangnya terus ngan dina grup aing keur menggeluti pisan gede mangpaatna lo jadi loba kawuhan teh ngeunah-ngeunah teh lamun urang sakalian nyimpang gitu heuh. Udah ngarep di bahanan mangan sok di bahanan. Pak admin, aduh anjir. Tanya kok korok. Jadi bagi stun teh ku ayana Facebook teh ageng memang manfaat katanya gede. Lain sekedar untuk tampil gagayaan bari eueuh pakana gitu. Tara aja menampilkan kegayaan itu mah paling urang mah gede loh bener. Yang memang sih sakataran ngabiogeun anda di Facebook mah nya ngadunia gitu memang sae lah layak promosi urang keur osok gagamaran promosi di Facebook kalah manfaatna. Osok gagamaran promosi di Facebook aya manfaatna anu teu wawuh jadi cenah di dieu anu panganukeun. Pernah panganukeun teh pangnaon teh? Nyolokkeun. Nyolok irung mancing ngorong maksudna naon? Mancing wae rodet engke aing anu dicarekan nanti. Kan ya, Bos. Daripada TikTok mah. Oh, cek aing mah kieu euy. Sameme ngonsep erek ngajieun konten naon teh meuning keneh aya nama urang di background. Oh, halus. Benar tah. Ulah gegamarangan. Ulah ku gambar ku poster urang boga itu posterna. Naon? Poster naon teh? SpongeBob nu kalar itu nu suasana kartun. Suasana kartun. Gering. Asup kana tema mah jual kana animasi. Pan ke urang konten teh rek edukasi jeung budak leutik gitu maksud teh. Bagus di dia alus po. Mau animasi. Atuh geus rek naon? Tokoh pahlawan anjir anu gambar bedog, anu gambar non, anu gambar duit 1000 eta rada pahlawan tapi mau bedog. Lah mau ulah Mickey Mouse ganti atuh mending kena foto aing geus puguh. Mending kena foto aing. Kunaon atuh? Mode Soekarno atuh. Oh kuku ieu pu atuh mode aliran musik. Tuan pales oi. Oi pajangkeun ke dia Persib. Engkena. Wah sia teh mah penggemar eta ulah hayang kitu. Oh, atuh. Ya, anu atuh naon atuh?
pokoknya emang konsep lah nama ulah konten naon emang konsep lah ayeuna ieu we. Ulah tokoh ulah gambar jadi jelema teh pan aya nu teresep ka eta anu ulah yang mencakup ka ulah aya nu mawa ka resep jeung resepna Atuh kana naon tuh? geus we gambar foto urang unggul. Ayo na. Dulu lah mun foto ente mah di dia Rada gede Lah. bisa geus foto ieu we heuh. Dia kita. pokoknya maksudnya foto kayak asal aya we bentuk-bentuk video naon we aya barang tuna botol kayu putih tawa caplang. oh Iya. aing aya model berkes gitu di dina teh tuh anu beriklan di dia jadi anu erek apa kan anu Android di dia tadi dia merekna aya Oh benar bisa jadi. Ngeunah Bisa jadi. bisi model ayam geprek nu kami tadi dia teh aya platna modelna si tablet teh si Marcel teh Becik. ngarasakan di tablo di si Marcel udah bisa beriklan di kita anjita tah model bengkelas gitu ngaran lasana Sagaris. Pantes anjing Sagaris. Ade. Di dia ku aing di panggedena Sagaris di dia. ulah panggede juga sponsor tunggalnya mau ikut mayar. Guys pokoknya mah gitulah aya nama konsepna aya nama urang ngabebenah heula ieu lokasi heuh. Pokoknya mah jadi gitu bos. Can puguh rek ngajieun konten naon can ka konsep anu geus ka konsep aya nama tapi aya hasil urang duaan. Erek konsep heula background rada pantes di dieu. Pokoknya mah tiari konten-konten salajengna. Saya bos dagoan pokoknya mah yuk.